Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira di Palihan Ciamis. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang sok bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Harita si Openg nampanan topeng pusaka ti guruna. Nalika nampanan katempo leungeunna meuningga geleter. Sabab eta pusaka teh lain pusaka samanea, tapi pusaka anu kacida ahengna. Topeng koneng teh sabenerna meunang nyieun tina bahan kulit kayu waru nu aya ti leuweung Borneo. Geus kitu eta kulit teh dikeueum dina leutak sawah salila 4 tahun 8 bulan. Sanggeus dikeueum laju digarang dina luhur hawu 100 poe 100 peuting. Sanggeus digarang laju dibungkus ku daun cau manggala salila 7 minggu. Terus dikeuman dibalur ku uyah badak. Salianti kitu teh eta kulit kait teh di puasaan kuki boeng bari diwirid di jampean nya teu aneh lamun hasilna eta topeng teh jadi pusaka aheng anu langka aya bandinganana. Hehehe. So gerajaran pake kuilaing Openg Jolopeng ceki boeng. Moalna naon ieu ki? Ieu mah paut ieu teh bisi weureu. Bungan ieu topeng ku aki disimpan dina jero kolor ki. Temal si Openg.
nya bau daki seeutik mah wajar we atuh Sopeng. Ari geus rek disimpan di mana deui ku dewek, da bukan aku ngukur kolor dewek badeuleu. Oh, nya mangga tuh Ki. Ari malweureum mah ieu kuing rek dicobaan Ki. Cek si Openg bari tuluy makekeun topeng lalaunan kana beungeutna. Rap aneh. Barang eta topeng dipake ku si Openg gelebung ngadadak harita ieu angin ngaguruh tarikna keranan. Geus kitu awak Ki Boeng ujug-ujug ngebeledag buar las sanggeus aya sora nu ngabeledag cirim Ki Boeng ngiles ngaleungit anu nyesa tinggal kolorna wungkul ngalumuruk di handap. Atuh si Openg jadi rungah ringeuh neangan Ki Boeng. Tingali ka kulon eueuh, tingali ka kidul suwung, tingali ka kaler teu katempo, ditingali kawetan bubuhan eueuh tapak-tapakna acan. Atuh si Openg jadi kaheranan. Tapi nalika si Openg keur kaheranan kitu ngadadak ngong aya sora tanpa jirim tanpa katinggalan. Eta sora eces jentre atra pertela sora guruna nyatana Ki Boeng. Obeng dewe giwari geus ninggalkeun ilaing deuleu Openg Surepeng. Dewe gayuna geus ninggalkeun alam dunia ieu. Oh mat ilaing ulah leungit deui. Sabab sakabeh manusia bakal ninggalkeun ieu alam bawenangan. Peng ayeuna mah geura Bulazara kolor jeung cawat dewek deuleu Openg sakumaha mistina. Eta Bulazara kolor jeung cawat dewek akurkeun we seperti Bulazara mayit anu biasa. Pileuleyan Openg, pileuleyan ku dewek ilaing ditinggal deuleu kade ulah neangan dewek. Ceuk sora Ki Boeng anu geus taya wujudna. Si Openg asa teu percaya kana dedengeanana. Topeng koneng gancang dilaan deui. Tuluy luak liuk ka kenca ka katuhu, ka tukang ka hareup, ka luhur ka handap. Geus kitu gorowo si Openg ngagorowok ngagerowan ngaran guruna. Ki Boeng, Ki Boeng, di mana Ki? Ki, ulah ngaheureuyaan uing atuh Ki, ulah heureui Ki. Cek si Openg. Tapi kaayaan sipe punten. Tapi kaayaan simpe sepi jempling taya nu nembalan. Sabab Ki Boeng geus ninggalkeun alam pawenangan. Sajongjongan mah leng si Openg ngahulang leungiteun ku guruna. Tapi da nyata guruna teh geus taya di kieuna. Antukna koloyor, si Openg ngoloyor nyokot kolor jeung cawat anu ngalumruk. Eta kolor terus dibawa. Laju si Openg ngalengkah ngajugjug ka puncrut Gunung Goong. Nepi ka puncrut Gunung Goong, si Openg tuluy nyokot pacul terus ngeduk taneuh nu aya di pakarangan imah leutikna Ki Boeng. Geus kitu kolor jeung cawatna Ki Boeng dibuntel ku lawon bodas terus dikubur dina eta lahat. Hate si Openg banget sedihna inget kana jasa Ki Boeng anu geus ngatik ngadidik dirina nepi ka sakabeh ilmu Ki Boeng diwariskeun ka dirina. Sanggeus ngurebgeun kolor jeung cawatna harita si Openg namprakeun leungeun ngadunga ka kawasa menta sangkan arwah Ki Boeng ditarima ditempatkeun di tempat anu merenah.
Geus kitu masuk si Openg asup deui ka imah leutikna Ki Boeng. Tuluy nyokot keperluan manehanana mangrupa papakaian jeung nu sejena. Harita si Openg mawa niat arek ninggalkeun puncur Gunung Goong, arek ngalalana neangan nu jadi indung jeung niat arek numpes tindak laku kajahatan. Kitu nu aya dina patekadan si Openg waktu harita. Dituturkeun ku hiliwirna angin gunung, dijajabkeun ku panggupaina daun puspa. Harita si Openg ngalengkah leumpang ninggalkeun saung padumukan Ki Boeng. Manehna buleud pikir pikeun turun gunung. Anu mana eta Gunung Goong, salila ieu geus jadi imah matuh, tempat dirina digembleng, dipeuseuh, diatik, dididik ku Ki Boeng. Satiap lengkah sukuna si Openg pinuh ku pangharepan. Tedeung ludeung tur gagahna keranan dina leumpangna. Teneung ludeung. Si Openg ayeuna lain si Openg baheula. Si Openg kiwari mangrupakeun saurang jajakah anu pinuh ku pangaweruh, masagi ku pangarti. Si Openg nu baheula mah budak elehan anu sok pada moyo. Ayeuna si Openg anu gagah, awakna keker sembada, jeung moal aya nu wani-wani moyok, teu kajaba jalma anu sombong. Dina waktu anu teu lila, harita si Openg geus aya di tutugan. Terus leumpang mapai-mapai sisi jungkrang anu gurawes tur lungkawing, anu dihandapna aya walungan. Didinya si Openg mamitian metakeun pangabisana. Corelat jeleng. Ngagunakeun ilmu pangenteng ragana, si Openg ngaluncatan jungkrang mentasan walungan. Jeleng. Harita si Openg napak sukuna dina galengan sawah. Geus kitu beretak si Openg lompat make jurus suku sarebu. Lompat si Openg lir ibarat kalangkang ngolebat bakar ku cepet. Jog. Akhirna si Openg anjog ka sisi lembur. Lembur nu katelah lembur leuwih laja. Reg. Sanggeus nepi ka sisi kampung lembur leuwih laja, si Openg ngarandeg. Tuluy leumpang biasa, henteu make ilmu leumpang mapai jalan satapak. Mahena leumpang mapai jalan satapak ngadeuketan ka pilemburan. Nalika sup ka pilemburan kadenge sora hayam jago raong patembalan jeung sora bikangna dipirig ku sora embe. Bat bat batot. Bat bat batot. Bat bat batot. Kakarak cos. Lamun teu salah mah beh dieu teh lembur leuwih laja. Nya. Aing asa pernah ka dieu teh. Sakali basa nganteur si Oman bobogohan. Sugan we aya warung. Aing rek meuli kejo heula beuteung asa lapar kieu ieu teh. Kitu cek gerendengna si Openg. Tapi barang keur kitu kadenge aya suara jejeritan. Tulung! 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 Atuh si Openg langsung curinghak. Tuluy lompat muru ka palebah sora anu jejeritan. Jeleng. Jeleng. Barang nepi ka sora anu jejeritan, breh teh. Katingali aya saurang wanoja keur pada ngarajengan. Lepaskeun tulung. Lepaskeun. Tulung. Tulung. Lepaskeun sia. Hei, lepaskeun. Lepaskeun. Cek si Openg ngajorowo. Atuh sakabeh jalma anu keur ngarajeng eta wanoja jadi pating lalieu ka si Openg. Pok salah saurangna nyarita. Da zaman nih. Bani ulah pipilueun kana urusan dewek deuleu. Ieu urusan mangrupakeun urusan urang dieu. Sia urang luar ulah pipilueun si Juring.
cek eta jalma anu minangka kokolotna. Wanohkeun ngaran uing si Openg tapi henteu bopeng, kabeuki uing kejo koneng tapi henteu beuki sepan seeng. Cek si Openg tenang nakeranan sikapna. Alah, montong pipilueun sia deuleu. Leuwih hade nyingka sia. Cek eta jalma anu katelah Ki Acon. Teu bisa kitu. Uing kudu pipilueun atuh. Lamun aya jalma anu rek ditanda sama. Saha we jalmana anu nyieun tindak laku kajahatan, nya kudu adu hareupan heula jeung uing anu ieu yeuh anu henteu bopeng. Tembal si Openg. Bal-balan. Ieu budak burugul euy. Hayo, cangkalak euy, cangkalak. Cek Ki Acon mere parentah. Siga anu di komando harita balad-balad Ki Acon anu limaan langsung pating gara jeleng ngarempug ngahurup si Openg. Jelung. Teu loba tanya deui. Semrut. Eta 5 urang balad Ki Acon langsung pating salebrut narajang ka si Openg. Iya. 5 urang jalma eta ting sarentang ka palebas si Openg. Tapi si Openg sikapna tetap tenang, ukur metakeun leungeun kenca. Harita si Openg mapag serangan lawan. Wukiuk, hus, kolebat. Sakolebat kilat leungeun si Openg babad lawan-lawanna. Dedeg panglak des. Kabehanana keuna kabagean. Ku tenggelan jeung kepratan si Openg. Plak, des. Ala euleuh. Harita 5 anana pating galerok, langsung pating kudupung. Atuh pogoe Ki Acon ngaranju kaget. Manehna ayeuna sadar yen jajaka anu aya di hareupeunana teh lain jajaka biasa. Kawani Ki Acon jadi murengkan. Pok Ki Acon nyarita semuleuleui. Aduh, Jang, nasaha ujang di Jang? Jeung aya maksud naon? Jol-jol kalbur ieu Jang? Cek Ki Acon. Nya uing ka dieu teh lantaran aya nu menta tulung. Nya ku uing rek ditulungan anu menta tulungna. Naon maksudna eta? Si Cece pada ngarajengan kitu geuning eta? Cek si Openg. Ieu nyimina kapaksa kukula kudu dirajengan lantaran arek disebakeun kasih obot dedengkot karaman badak liar ieu teh Jang. Cek Ki Acon. Hah? Nah, make rek disebakeun ka karaman atuh. Nah, teu karunya kitu ka nyimina eta. Cek si Openg ngarasa heran. Sabab lamun ieu nyimina teu disebakeun engke ieu lembur bakal dihancurkeun ku karaman badak liar, Jang. Cek Ki Acon ngajelaskeun. Oh, gitu. Keun atuh ari kitu mah uing nu bakal nyang hareupanana eta si obot-obot teh lah. Eta nyimina galepaskeun atuh karunya eta. Ulah diceklan komo eta dadana ulah diceklan kitu. Aduh bisi nyirieun. Cek si Openg deui bari reat kana palebah dada nyimina anu keur dicepengan. Atuh ari kitu mah aduh hampura. Ieu teu kahaja ieu. Paingan meuni asa hipu ieu teh hampura. Tapi ieu nyiminah moal jadi diwadalkeun, tapi ujang kudu tanggung jawabnya. Ulah nepi ka lembur leuwih laja hancur Jang. Tenang, ki tenang, ulah hariwang. Keun lah uing anu tanggung jawabna ki. Geus kitu mah akhirna nyimina dilepaskeun tina cekelan Ki Acon. Nyiminah bungaheun pisan langsung lumpat muru ka palebah si Openg. Hatur nuhun Kang. Cek nyimina. Nya sami-sami nyai ece nyai ece ieu teh. Cek si Openg bingung. Ece atuh Jang. Ece langkung sepuh. Untung aya ujang ka dieu. Nya teu naon. Lain teu naon. Untung pokona mah aya ujang
ka dieu lamun teu aya mah geus pasti ece bakal diparabkeun ka balad Karaman. Teu sudi abrig-abrigan ece diparabkeun ka Kalaman mah engkena Salome. Salome? Nah, Salome teh ce? Eta satu lubang rame-rame. Oh, jerkut berenya. Naon jerkut ja? Nya no jerur jukut. Nyimina ngan ukur seuri bari rambisakan hatena bunga campur jeung sedih. Bungahna geus aya nu nulungan ari sedihna lantaran hatena baluas kumaha teuing lamun teh si Openg meureun manehna geus pada ngekayak jeung pada mekprek. Geus lah ayeuna mah ece jungka jika si akhir itu Nyimina geus juk balik nyai, balik bejakeun ka kolot nyai, bejakeun tutulus kitu disebakeun teh, cek Ki Acon. Atuh Nyiminah teu nembalan sabab hatena keheul ka Ki Acon selaku pupuh lembur, tapi tega arek ngorbankeun wargana sorangan, rek marabkeun kahormatanna ka para Karaman. Harita Nyiminah tuluy ngalewas arek balik ka imahna pikeun nepungan nu jadi kolotna anu teu bisa majar kumaha nalika dirina dijemput paksa ku balad Ki Acon. Ari Ki Acon harita langsung ngajak ka si Openg ngajakan balik ka imahna arek dijamu sakumaha mistina baladna anu limaan tadi. Harita tingkuniang hudang laju naluturkeun ka Ki Acon jeung ka si Openg. Hayu jang Openg urang kasaung aki heula, urang dahar-dahar sakalian reureuh bari nungguan balad-balad da si Obot. Engke lamun balad si Obot ngamuk wayahna ujang kudu tanggal warler. Da sabenerna mah aki oge embung ari ngorbankeun Nyiminah teh karunya. Tapi hari kudu ngalawan balad Karaman mah nya kapaksa. Daripada binasa sararea kajeng ngorbankeun hiji jalma gitu tajang. Cek Ki Acon. Ku si Openg kahartieun sanajan karek dicaritakeun sakitu oge mahena geus ngamaklum. Nyakeun lah urusan Karaman mah ki eta mah urusan uing. Lamun uing geus dahar pasti diuruskeun ku uing. Pasti uing maki pasti asal menta dahar laki pastilah. Pasti naon teh jang. Nya lamun uing dahar pasti seubeung gi. Cik si Openg nyerenge bari geuk diuk dina bale-bale. Ari Ki Acon gancang marentahkeun ka baladna. Sangkan nyadiakeun sangu jeung deungeunna keur nyuguhan si Openg. Nya dina waktu anu teu lila oge, sangu jeung deungeunna geus ngabarak dina bale-bale. Sok atuh urang dalar heula. Nya sok. Ki, geura dahar kayaknya Ki. Cek si Openg malah malik nawaran ka pribumi. Ayulah urang dahar heula jang. Hampura ieu. Ente buru-buru nawaran, hayu jang ayo. Cek Ki Acon bari ngalas sangu kana piring. Hayu mang, urang dahar barang ge mang. Cek si Openg nawaran ka balad-baladna Ki Acon. Atuh balad-baladna Ki Acon langsung laluncatan arek milu dahar. Deker we kabehan dalahar balake cerakan saleuhakan. Nalika keur ngeunah-ngeunah dahar bre di beh kidul katempo aya jalma sarombongan keur muru kalembur leuwih laja. Atuh nalika Ki Acon keur nikmat-nikmat dahar nempo abrulan jalma eta jadi curinghak. Aduh, bahaya jang, bahaya. Itu pasti balad Karaman jang. Itu anu panghareupna tuh ngaranna si Adut. Manehna paling jago gelut jang.
Cek Ki Acon rada hari weus-weus. Nyakeun wae atuh ulah sieun Ki, apanan aki oge loba baladna. Atuh sina disanghareupan we ku balad aki, manya teu bisa Ki. Keur naon unggal poe dibere dahar, tapi teu bisa ngusir Karaman mah Ki. Cek si Openg. Aduh, kawalahan atuh Jang. Karek ngalawan si Adut oge geus eleh, bisa-bisa dipaehan. Jebak Karaman teh loba pisan baladna, aya kana ratusna Jang. Terus aya deui dedengkotna anu katalah si Obot. Terus aya deui ieuna sesepuhna anu ngaranna Ki Jobrol. Jadi erek kumaha urang lemur wanina Jang, soak meme usum Jang. Cek Ki Acon meuni ngadeg-deg. Karaman oge aya sesepuhna geuning Ki. Buah-buah aya presidenan, tuluy aya mantrian meureun Ki, aya keuangan sagalanya. Jang, bisa jadi aya presidenan Jang. Nya, keun bae lah. Karaman mah sina kadari we. Kelamus datang ka dieu, urang Si Openg teu kebat nyaritana. Urang naon teh Jang? Nya urang ajakan dahar atuh Ki. Manya urang keur bala kecerakan kieu batur teu ditawaran. Nya. Terus kumaha lamun bungeun dahar? Tapi kalah nanyakeun nyiminah kumaha saja. Nya bejakeun we eueuh kitu keur dagang oncom kitu tak Ki. Cek si Openg, manehna mah tenang-tenang we. Ngahuap, malahan daharna nambahan deui. Ari Ki Acon mending geus ngeleper. Sabab geus pasti si Adut Karaman ti badak liar pasti bakal nanyakeun masalah nyiminah. Harita balad Karaman anu diluluguan ku si Adut beukila beuki deukeut. Beuki jelas kaciri ayeuna mah jumlahna aya kana 7 urangna. Si Adut minangka gegedugna harita leumpang ngagedig panghareupna. Barang nepi kaburuan imahna Ki Acon, si Adut langsung ngagantawa. Ajon. Dewek datang ya Acon. Minta kejo jeung belum hayam deuleu Acon. Cek si Sadut. Sok atuh kadarieu lagan kadarieu. Jawab Ki Acon bari ngaleper. Para Karaman anu tujuan pating kalacat. Tuluy gugek dariuk bari sukuna diangkat kana bale. Taya kasopanan pisan, teu paduli ka Ki Acon oge. Teu paduli ka Ki Acon salaku pupuh eta lembur. Komo teu ngalet-let acan ka si Openg mah anu keur cecamuilan keneh. Mana ieu teh kejo Acon? Cek si Adut nyentak. Aya di tukang kene ke sagadapnya. Cek Ki Acon bari ngareret ka anak buahna sangkan geura nyokot sangu. Anak buahna Surti gancang leumpang ka pangkeng. Ari nyimina kumaha Acon? Geuning can aya wae. Ayeuna dibawa yeuh. Cek si Adut nanyakeun nyimina. Atuh Ki Acon beuki ngaleper. Tuluy ngareret ka si Openg. Rek naon nanyakeun nyimina lur? Eta teh kabogo uing euy. Isukan rek dikiwin ku uing. Cik si Openg malah nembalan bari nyerengeh taya kasieun. Goblok. Kumaha wani sia, ngaledek ka dewek sia. Dewek teu nanya ka sia deuleu jurig. Cek si Adut morotot ka si Openg bari kakerot. Sanu ngaledek barina oge, uing mah teu ngaledek atuh lur. Sok we pikir kumaneh. Manya nyimina anu sakitu geulisna, anu sakitu denok jaba montokna. Rek dikawinkeun ka si Obot. Atuh mending kawin we anu kasep anu gagah soleh menak jingo. Cek si Openg ngadon ngalonyeng. Kurang ajar sia. Da geus bosen hirup sia da. Dipodaran sia gua aing jurig. Main paehan wae geuning si dulur mah. Alah. Uing teh
lain radio aku dipayahan dulu oi. Begi kurang ajar si cucunga. Kurang ajar. Garudak, payahan eta mah euy, payahan. Cek si Adut marentah ka baladna sangkan ngawarah si Openg. Atuh jeleng-jeleng. Dua orang Karaman pating garajleng laju ngapunten. Atuh dua orang Karaman ngagajleng muru kalebah si Openg. Kitu nate bari langsung ngarahkeun tajongan kana beungeut si Openg. Hiu. Dua tajongan Karaman ngarah kana beungeut. Tapi plak si Openg rikat nepak dua sukun keur nyeleber. Walah Dua Karaman ngagero bari muringis tuluy mundur ka tukang. Terus ingked-ingked dan sabab sukun asal linu ditepak ku si Openg. Tapi acan oge duanana macukeun di tangtungan teu kanyahoan. Na atuh ari ujug-ujug heuleum waktos na kabujeng see cag atunya ieu dongeng urang cekapkeun ka dieu we heula kumargi si Adutna rek ngaliwat heula ku kitu ku kieuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.